ayat ieu neruskeun ayat nu kamari di mana kamari dijelaskeun bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul teh dek dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna, kena kasaksian ku umat, kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna hendak mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamanna jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP, ditanya soal nyampaikeun risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae di peta pertanggungjawabanana, gubernur di peta pertanggungjawabanana, DPR di peta pertanggungjawabanana. Nyana teh kesang badag kesang halus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup, kadua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran dek dipenta pertanggungjawabanana presiden dek mikeun jabatanana ke penerus bangsa. Iya dipenta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode. Apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak pelaksanakan dengan aturan-aturan. Lantaran singa ada negara urang teh lain milik pejabat, kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur, tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu, dan bagaimanakah Soeharto dulu, dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati, termasuk orang yang kecil Habibie. Bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucu eta tim-tim, termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil, urang sebagai saksina. Muncul coba saksi nu pernah di presidenan ku SBY, coba dia. Wah kabeh berdesak-desak, berdesak-desakan, saya saksi. Kumaha sia ieu? Waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha? Wah. Dan lain sebagainya, buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, kabeh ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur. Di hadapan Allah malaikat teu bisa disogok lantaran malaikat teu beuki dahar. Teu beuki dahar jeung make nyogok make naon atuh malaikat teh dibere awewe aing teu hayang cek malaikat. Teu hayang emang polisi asal dibere awewe we haji bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua. Teta. Ieu ge rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge rasul teh tepat-tepat bae ngalaksanakeun tugas dan nu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh ge nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, da Gusti nu Maha Uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju. Maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah, selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik,
dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran, nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Gusti nu maha uninga, abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna salah seren neraka. Teu mamrih eta rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi. Wah, geus tah. Seren tah manggeus. Atuh komo lurahna tah manggeus. Oh, geus tah mamotokodimin ka nerakana ge tah mah. Hese, geus ieu mah bakal mah anu luar biasa ieu. Ngegeter kabeh ge caraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyarieta. Ilmalana innaka anta alamul ghuyub. Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti. Tanya Rokib, tanya Atib. Mangga abdi mangis teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa idz qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa, maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kajadian-kajadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah, dibacana kuari dimensi pikiran urang ka alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur dicaritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun ku ari abeh nyaweun teh bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyaweun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun ku ari kurang. Padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang ku ari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang. Ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk oh masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung torikoh mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ka batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun teu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah anu geus jadi nya nama dekeutna jeung Gusti Allah teh. Renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu. Januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian ku urang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh, hese jasa. Lantaran nya mah keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba. Ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan. Gitu cuma teu mah bukan naon. Geus kitu mah. Eta orang Cisoka tong ngomong bukan naon teu gitu mah. Ieu mah hendeuk lain nyaritakeun bogana naon, hendeuk nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar nginum ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat.
nyaritakeun tarekat badeg pepegatan jeung dunia. Emang dititah ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Can datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing, urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing, ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun, tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, je, maju. Geus rasaan teh rasa aing neraka. Geus boga nya ge rasa asana. Sabaraha taun je hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna pake meuli sawah. Hasil sawahna pake kawin ka karaon. Cek malaikat tuh ieu makanan gua ieu. Malik. Cek malaikat Zabaniyah, Malik. Ieu hiji ieu. Mangsa urang ya, jahanam bukakeun jahanam. Sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Ieu lolobana sia dagang bae, dagang pan dagang mah urusanna eta mah rezeki. Urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Setiap lu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing Allah nu ngarizkian, tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa henteu. Cek Zabaniyah seret geus ulah loba omong temen nu geus seret diseret cek pamajikan haji dadah. Cek aja sial gara-gara aing. Sia ge makalna di BAP ya sia. Aduh, da eta urang lamun diinget kadinya masyaallah. Endeu kumaha nu mantak direnung, ieu keur cai renungan para wali. Wali teh ngarenung, mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan engke, nu nga-BAP-na malaikat, perintah Gusti Allah, salah neraka. Beuh, ieu aing hirup coba eta hana sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku. Nya capek nutur-nutur buntut kebo. Nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat ieu kos kieu eta renungkeun ku urang. Salamet moal aing sih. Masyaallah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya, sia sok ngaji kan gak Cilongok? Oh sok. Make motor naon? Sekupi. Menang di mana? Ngeridit. Teu nyaho sia ngeridit haram. Hah? Mun urang ngarenung ka dinya, Gusti Allah meureun cilaka. Geus lah, sekupi jual, ngeridit nu gede deui. Ya Allah, ilah renungan-renungan jadi urang teh kita ngerenung alam dunia, renungkeun ku urang. Nu amal bakal kabawa ke alam akhirat renungkeun ku urang. Eta teh tafakur teh ngaranna. Tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah. Jalan untuk usul ke Gusti Allah 3, hiji tafakur, 2 muraqabah, 3 zikir. Zikir mah tah mah jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang. Zikir mah jangan benturan dong. La ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang. Zuhudna, qanaahna, tawakalna dan lain sebagainya. Ai sakadar zikir doang mah zikir. Watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ambuna gede panjang zikirna. Mun cau nu laleutik teh cau naon kana? 11. Zikirna 11 bae cauna ge laleutik ieu mah. Eta zikir urang. Tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni, jelema anu berpangkat insan kamil, anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ka dunia, tanpa melirik kana jabatan, tanpa melirik kana tahta. Hiji be Allah.
kurang ngerek di hawalan deh jelema model gitu. Masya Allah. Nah ya Kangjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyadtuka biruhil qudus. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingna model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kangjeng Nabi Isa mah keistimewaana dipuat di Al-Qur'an nu bakal kadenge kurang engke dipenta pertanggung jawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil urang kuari geus nyaho keistimewaana 7. Hiji, hei Isa putra lalaki Maryam, inget anjeun kana nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cek Gusti Allah mere nikmat ka anjeun 7. Hiji, Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus. Waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril liup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam, lompat ka leuweung tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiran anak Siti Maryam dicaci dimaki. Dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek caritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, Inni Abdullah ataniyal kitab. Kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah. Hiji, sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan. Sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan. Keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge Inni Abdullah ataniyal kitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana, engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa disalametkeun ku Gusti Allah, ari aya di luhur langit.
tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit disalamatkeun ku Gusti Allah nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit diangkat ku malaikat Jibril. Yelah ta ai iz ayatuka biruhil kudus. Ai nguatan ke anjeun cak Gusti Allah hai Isa. Dengan dibarangi ku Ruhil Kudus tukallimun nasa fil mahdi anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wa kahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana. Ini Abdullah ataniyal kitab ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lumpatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke ti negara masing-masing Indonesia, Malaysia, Thailand dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hesek ede urang jeung igobah di Mekah. Baheula babari kuari hesek engke babari deui asup ke Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal. Turun Dajjal tekuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul kahfi. Muksal mina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiat kapsatat taeta tea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihi. Cek sakaolna lain kitu. Iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David Dungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya henteu si aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke maka Dajjal ujianana. Dajjal disujud, oh iya pangeran teh hayang duit cekel, yo hayang emas cekel, yo ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gabang, cai, hujan, maju, turun dirinya, wer ditanya cukup hujan, cukup ngincan cai cukup, eureun sia hujan, endeu kumaha deui.
Endeu kumaha deui kuari mah kakarak invest daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakeun euy aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud kana kos karar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah dajal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan. Dibuka ku Gusti Allah. Blah. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna pararanjang. Pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya silet meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum jonggotna kitu. Melotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan tahun. Buuk panjang. Dikucir ku jana gadi. Kumis wararanjang. Yang mata buru. Nyebut kalimah la ilaha illallah. Asana kafir ge kafir. Kapaksa tak ku sieun. Kapaksa ku sieun aing mah neuk syahadat bae ku sieun. Melawan lah. Ayeuna ngajungkel. Beak geus dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia 2 nomor kahiji Raja Namrud nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun datang ka kuari dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya, melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah ieu engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam berjuanglah Kangjeng Nabi bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta. Mahmur dunia teh kamahmuranna geus sasa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarwa kitu? Ayat tuka biruhil kudus cek Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa. Hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kadua. Wa idzalam tukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ka madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeung Pak nyahoeun balik isukna kitu gede begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua anu poin katilu anu cipari budak jagoan kieu diantepkeun geus coba katilu kali ge kitu keneh
Terus coba nulis bisa sorangan dek, nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, pan hese jasa Cina mah. Cina mah hese jasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa. Tulisan teh sugan mah kembang ros. Orang kan tulisan. Eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu kaharti. Orang kunyana ge teu kahartieun. Eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara. Bahkan nyaon nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban. Bisa nyaho kitu Isa ieu. Ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab. Ade mana? Di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjenengan kageteun wah isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah haram lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet kadieu mang kadieu kunaon di jero hati anjeun ku kula kanyo aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok lo ngomong kanyawa Masya Allah eta teh lan Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa. Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa. Aduh Masya Allah masalah sih masalah lah cara iki suka moal ngaji atuh Allah sih moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh waz-zabur jeung kitab Zabur nu turunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gidog kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu mah wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanna ingat Isa sakusi Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar
manuk manyar ya sia ka manuk manyar teh nyaraon sia mah manuk manyar mah mun musim panen baheula lolobana manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah teh eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking si sabab teh nyaho apa ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta keneh. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju kok Kangjeng Nabi bisa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon karena itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean aya dongeng naoreng kana eta patangi baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mane rapi gitu-gitu ku jana aju ditiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok epek siap cerekan kana mun mawa olah olie eta ka imah bangsa nu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie anu dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong pijeun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh panekol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah dina gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeun agak jauh ti imah beusi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak tadi. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyieun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh? Tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doang aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager komo nyeri huntu mah di dieu doang cager nyeri huntu mah geus di dieu geus cager ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni
waktu Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasulullah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek kitu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun. Teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami. Ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Gub biidznillah. Bukanya nah. Teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 tong teng. Eta kabeh gideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh. Padahal mah eta teh mukjizat. Coba tanya. Cek kaumna ditanya, mananta saha anjeun? Abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud? Ulama ndek nyaingan Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan, kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud. Kumaha tah masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tah mah. Coba balikeun deui, dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masya Allah. Diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa. Coba cek tah kuburan nu ieu tah kuburan ieu. Kuburan saha? Mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman. Beneran? Benar. Wari atuh coba maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Engke, hudangkeun heula. Dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Gum biiznillah. Hudang dengan izin Allah dan iradat Allah. Blak muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa, man anta? Ana Yapis ibnu Nuh. Kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cak kaum lagi balikeun deui. Oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula. Anjeun nyaho ka kula? Nyaho. Saha kula? Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon? Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teh iman bakal cilaka. Ulah kos kitu, balikeun deui ka kuburan. Wah, nu bae dah blon. Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. Iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah. Itu di akhirat. Maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Dedeman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh. Pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu bikotlika ketika eta Bani Israil dek ngebunuh anjeun. Ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir? Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin.
Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inti aya haza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya lalawan illa sihrum mubin sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin ai sahirun mah isim fa'il ai isim fa'il mah berarti kakang yang Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marentah ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minu bi wa bi rasuli ariman anjeun ka kaula ya ne ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis kumaha eta cek kaum-kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa oro keneh bisa ngomong lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam barijeng tanpa bapa kesucianan nu luar biasa kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil Taurat Zabur nyawan moal ayat tanding manusia model Isa kemudian nyana bisa nyieun hewan bisa ngahudangkeun jelema nu pararaeh ratusan tahun ribuan tahun bahkan keistimewaan nyana bisa hiber bisa nyiples guys. Setelah Isa tidak ada sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh sia setujuna. Nu gede. Dengan keistimewaan Isa mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihissalam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memang Isa pangeran saha. Maknya manusia Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu harti. Ayatna ye saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagai hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa ja lukis kieu mah adalah pangeran kita nobatkan Isa adalah Tuhan pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan pencipta alam Tuhan Allah Tuhan tiga Tuhan Allah Ruhul Kudus Jibril dan Isa tiga menjadi satu Tritunggal
Tiga, tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema. Gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan ku sia. Tuhan Syekh Abdul Qadir Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah. Hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah biizni aing mah. Gum biizni. Hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun ngatek. Umat nabe gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deui. Masya Allah. Nah, cek William tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Kan urang mah mamanukan, aingna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata karare bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teu hayang aing mah. Teu hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta mah ka aigok, Masya Allah. Kahayang urang mah ulah make aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yuk? Lu nggak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan. Bahasa asal geus kos itu sepatan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kumaha ngomong? Apa? Kumaha motong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat jasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Di gondrong we jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepat jasa. Du ngomong sok mandek marah bae pan. Mentek nu geus hayang aing mah. Betawi deh Betawi lain. Nu mantak ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang ngapan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain buburungan, burung-burungan. Sabodoh lah kumaha sia bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah teu kudu Kangjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah. Matak dibere ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa hiber eta ilmu pucuk umun
dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus tumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deule hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu teh satungtung deule sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotok geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa culak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem atuh boro-boro Kangjeng Nabi Isa Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak manuk manyar temlah kecil nama kos kitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajian kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung nyalehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh. Nah, aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Waalaikumsalam. Bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan? Pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu. Ai si eleh ye, si eleh. Ulah bingung-bingung cek Soleh tuh bagus Soleh. Ai kitu sia boga kotok. Henteu. Pana tuh bisa ngaulah bingungan kula bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan gua aing sia tah direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh pan balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek tuh bogo Soleh mah dek ngahargaan ka tuan be ja ilmu ge menang ti tuan geus urang deui nah geus siap we Jumat geus sia ngarupa kotok ade bener bae eta salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah gara ngarupa kotok coba kongkorok ngan rada gede sorana atuh Soleh jeung anak atuh tamah pogolongo Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu pokok kerongok aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokokna mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong helanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol tah Cikupa nah diusap-usap make eta cak pucuk umun aya ngado wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh wah tuh bagus Soleh ngadu dia itu geus kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan gitu bener teh
Atuh siapa osok ngeuleuh jing. Pemain kotok kabeh horenganan. Masya Allah. Nah, tidinya konggorok pas. Iya. Iya, tuh bagus soleh. Konggorok sih sekali mah. Konggorok. Kagetan urang pucuk umum gitu amat ya. Asana lain suara kotok teman. Dar diadukeun. Eleh heula, lain eleh semu eleh. Kapacok heula. Wah, eok. Wah, urang pucuk umum surak. Sia lalam. Beakeun. Geus kagitik deui. Kakarak mulai. Atuh jelema jingan. Sepira ngalawan ku otok atuh. Cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak siat. Guliting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah amat disepakan. Wah, lain bantrak-bantrakeun lima kotok. Cekel deui kotok, diadukeun kalinya. Tat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 . Buah, disuekeun burak. Padahal cak walangsan mah kitu-kitu deui atuh. Datang ka ucutan kieu ieu bohong. Datang geus eleh pucuk umum. Sadat. Tetep bae teu daekeun sadat sakali deui. Nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin. Akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum. Ieu mah keur carita naon? Boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok. Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge. Nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna, nu lurus pikiranana, nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manya aya pangeran dinobatkeun, manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti. Teu kaharti sing hade. Nah ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana. Sing hade geus urang tingali di Sumarekon, tingali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupati na muslim, padahal DPR na muslim mayoritas, padahal camat na mukmin jeung muslim, padahal lurah na muslim. Tapi kok tanda tangan nyana teh waniun 10-20 juta atau mobil ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam. Inggis amat aing boga lurah kos kitu. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. Harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Ben, Pol, Lexus dan lain sebagainya. Sabarageuna mobil sia dikelebokeun di neraka, dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tah ngerecekna. Sate, awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dzalik kumaha mun anak urang. Na'udzubillah min dzalik. Mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus kuari mah urang pa bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa. Ti Vatikan datang ka dieu luar biasa. Eleh debat nyana melalui birokrasi. Logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen disumput salindung. Tapi tetep bae di mana aya nu neuk ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mumpu mantak naon. Nyana di tengah-tengah urang berjuang supaya jadi atuh mantak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah. Atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah, datang ka camat. Nah lamun ti ditu camat dibere duit deuk tanda tangan urang bere golok.
Kada lu ya. Naon ya? Golok. Paranti naon ya? Paranti masjid kotok embe. Wah iya paranti masjid naon? Cek cemat udah sok itu. Udah sok itu gitu. Gugurkeun tanda tangan. Golok nyangsang sia ieu. Teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah. Masya Allah, sia mun teu nyaho aing urang tereup. Teu nyaho sia galagat orang tereup sia, aing mah kajen teuing paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat? Di padieu mah bupati. Bupati da ku aing dirisekeun. Atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang. Jang naon kajawaraan teh tah kos kitu. Ai di pabrik ku tutang ketenteng. Hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun. Hudang tereup. Hudang waru, hudang pasar kemis. Di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang. Pasar kemis mah gelut mah tilok ngan jadi raja. Itu orang pasar kemis. Nu gelut mah orang sejen. Tapi nu jadi raja orang pasar kemis. Belum tak pasar kemis. Gailah kercarita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkan ku manusia. Tetapi ai katutupan mapan batin masya Allah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge singa de besi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap singa de anak urang bejaan Kristen dah Kristen bra kiai kebenaran make nu kitu singa de dah oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ya Ndailah caritaan dina Al-Quran nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumal kiamah nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan Tuhan Allah Tuhan Ruhul Kudus Tuhan Anak atawa Isa ulah urang mah pangeran mah hiji la awwala lahu wa la akhir awalun bil ibtida wa akhirun bil intiha hiji bae Allah subhanahu wa ta'ala urang kudu percaya ka rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran rasul Allah